DJ Sunda Volsera. Ayeuna mah mending urang ngopi heula baraya. Ulah pundung tina lagu ieu saukur hiburan tapi realita. Dulur tong asal nyomot si bator nu ngedekut ting nu viral malah akun sejen kreator ayeuna teu gampang. Kota beak kopi tis view can naek jam 2 peting can sargene ngedit video make HP meujana lele template gratis sinyal ngadat upload sekali nu nonton opat thumbnail dijieun bari liur caption dipikir nepi ka hese cooler. Isukna aya akun teu jelas Riop Love Day watermark be dipapas original konten cok biana padahal nyokot di batur sadayana. Nu nyieun capek menang stres nu maling konten malah like sukses. Ari rek viral mah ulah ngarusak konten batur ulah asal dibajak. Sabab di balik video nu lucu aya perjuangan nu teu salawasna dipikawanoh ku dulur. Hargaan sesama kreator sami-sami keur neangan dapur ngepul euy. Nu edit teu sare nu mikir nepi puyeng nu repost mah tinggal download save upload we. Hargaan sesama kreator ulah ngan hayang viral sorangan bae. Lamun boga niat jeung konsisten jalan sadayana ge bisa jadi kreator ayeuna. Aya nu nyieun sketsa komedi retake nepi ka 3 kali deui. Aya nu nyieun lagu DJ Sunda Remix DJ Volsera tapi di paling jadi sound original tragis. Kreator ayeuna loba cobaan view saeutik langsing overthinking sorangan. Komentar pedas datang tiap poe tuh konten cringe padahal can disanyieun sorangan euy. Nu penting ulah gancang nyerah algoritma kadang resep robah-robah dinten ieu sepi sukan meledak. Nu penting konsisten ulah pundung dadak-dadak. Tong silih sirik tong silih jatohkeun nu leutik bantu nu gede tong poho ngangkatkeun. Sabab dunya kreator teh muter nu ayeuna nonton isukan bisa jadi trending maker. Ari repost terus tanpa izin eta mah lain konten creator tapi hargaan sesama kreator like jeung share bisa jadi panyemangat euy. Mun can dira ulah kaburu pundung sagalana butuh proses jeung untung. Hargaan sesama kreator nu penting karya terus ngocor bae. Lamun niat jeung tekad tepegan ti kreator leutik bisa jadi legenda internet. Ngopi heula edit deui